Tetela euy, ilmu silat urang teh masih gini aya genganan. Jeung di karasana teh asa leuwih gagah euy. Jeung si Aki mah cenah kakuatan urang teh tilu tikleun tina kakuatan samemehna. Wah, bener-bener hebat euy. Hebat. Bener emang hebat pisan Kang. Karasa leungeun katuhu teh asa pinuh ku kekuatan dahsyat pisan. Bener pisan Kang. Kampuran leungeun kula oge basa hipoe eta batu teh. Cingena mah Kang dek ditajong lah. Sugan we karasana teh seperti bal. Si Birma harita nyamperkeun kana batu anu leutik batuna mah. Naon sababna neangan batu leutik bisi we cenah kakuatan teh henteu mampu najong eta batu. Rakatak hiuk. Eta batu ditajong cubet. Eta batu memang henteu hancur dan niatna oge hayang cenah nglayang. Eta mah kalayang batu teh mun ngalayang luhur pisan. Saterusna mah harita korosak. Eta batu teh ngorosak ngaliwatan wahangan ka belah ditu. Ngorosak harita kana tatangkalan. Wah, bener luar biasa Kang. Cenah mah urang tajong batu anu gede euy lah, penasaran. Sok atuh batu nu tuh gede tuh. Bener tuh batu udah gede tah mata. Sagede tolok tah, coba tajong, coba talapung Birma. Si Birma harita ngadeukeutan kana eta batu. Nya anu antuk nama harita asa-asa si Birma ngawatek kakuatan nanya tenaga lapisna kana suku katuhuna. Hiup jubet eta batu anu gede sagede tolok teh harita ditalapung. Kalayang eta batu teh ngalayang luhurna aya kana 10 meterna. Saterusna mah harita kujebur eta batu teh kana cai. Cakakak tiluan teh harita seuseurean lantaran kacidabungana eta lah ilmu kasaktian maranehanan teh geus ningkat tilu tekeleun jeung kakuatan anu samemehna. Hebat euy. Ilmu orang memang geus ningkat teh salah si Aki. Mangkana dina peuting teh bakal diajarkeun jurus rawa rontek. Jika nanti orang moal aya tandingna euy. Ilmu kasaktian orang teh moal aya tandingna ya. Bener moal aya tandingna. Ayo urang balik geus murid yo sakening lagi poek. Nah, ayo atuh. Aya nama kumaha lamun balap balap lompat sanggup teu ya. Ayolah setuju sok atuh. Saheula. Teu heula. Wih, ari balap lompat mah ulah anu teu heula kudu bareng. Sok teu nyata ngajajar sok tah. Sok maneh teu nyata ngajajar sok. Si Barong, si Karman, si Birma harita nangtung. Didekeun wahangan atau sisieun wahangan. Saterusna mah harita curilat. Tiluanana harita ngacurilat tinggalkeun eta tempatan. Tiluanana ngagunakeun kacepatan gerakanana sang kanteneh tapi kaparemukanana si Aki uag. Tetela anu panghulana teh geuningan si Barong. Si Barong mah memang ti awalna oge kakuatanna leuwih hebat tinimbang si Karman jeung si Birma. Teu aneh lamun si Barong harita nepina teh ti heula. Tetela dewek euy anu ti heula teh geuning. Ilmu kasaktian dewek teh leuwih punjul euy tinimbang anjeun waan. Tapi ilmu anjeun waan mah sarua geuninganan. Beda we lompat ge sarua euy. Kecepatan sarua deui. Jigana nama memang sarua Kang. Bener Kang sarua jigana mah. Jageus lah bae ari sarua mah puguh ulah nepikeun ka Parasia nya. Ayo urang ka si Aki geus nungguan jigana berjero guha yo. Saterusna mah si Barong, si Karman jeung si Birma ngadeukeutan ka jero guha, bus nu tiluan teh asup ka jero guha. Di jero guha harita geus caang aya cempor atawa aya oncor anu memang dipasang di teudeun dina bilik-bilik guha. Yo gelah aranjeun kabeh cicing di dinya dah. Yo batu lain sabatu-batuna caricing di dinya dah dina batu sok darariuk. Lantaran kula dek ngocorkeun ilmu anu disebut ilmu rawa rontek teh. Ya ilmu memang teu gampang katareumana. Hanya orang-orang tertentu anu bakal hasil. Jadi anjeun tiluan mun teu hasil ulah putus asa.
kudu terus-terusan we diajar kana ieu jurus atawa anu disebut rawarontek teh ya. Sok ayeuna mah sidakep kabehanana montong aya anu cumarita fokuskeun kudu peureum kabehanana. Anu tiluan harita diuk dina luhur batu sila mendeko. Sidakep sunu tunggal harita barejeng mereumkeun dua panonna. Aki uag harita ngangkatkeun leungeun katuhuna saterusna harita tina leungeun katuhuna aki uag aya kakuatan anu rosa harita asup kana dadana si Barong. Kerasa ku si Barong aya tenaga anu asup kana dadana. Ku si Barong diantepkeun bae henteu ditahan, henteu oge diantepkeun. Hartina ditahan saeutik tapi henteu nepikeun ka ditahan sapinuhna. Sup. Eta kakuatan teh asup ka jero badan si Barong. Sanggeus kitu mah aki uag ngalesotkeun dampalengan katuhuna saterusna harita diarahkeun ka si Karman sarua harita. Aya tenaga anu sumarambah kana badan si Karman ser nud geleter harita. Sanggeus si Karman harita ka si Birma sarua kitu. Aki uag ngarasa suka jeung bungah lantaran nu tiluan teh bakal sanggup nerima ilmu anu disebut ilmu rawarontek teh. Dedela rajin kabeh teh kelinganan. Hebat. Bakal bisa ngajalankeun. Ana palendah Aki ngeunaan jurus rawarontek teh. Alina penting ayeuna mah ranjeun tiluan kudu kitu we nya. Ulah incah balilahan. Kudu cicing dina luhureun batu nepi ka wanci isukna. Si Barong, si Karman, si Birma caricing we dina luhureun batu sidakep berjeng peureum. Nyali laku lama sok senajan manehanana teh ulah ka mana-mana tapi sare mah bisa jadi sare. Si Barong harita sare geus teu inget, si Karman oge sarua sare teu inget, si Birma oge sarua teu inget. Inget harita geus kadenge aya sora maung anu ngagaur cigana nama wanci anu disebut wanci saur teh. Kira-kira mah jam 2 isuk teh. Gaur harita aya sora maung. Si Barong celina utek-utekan ngadedengekeun kana eta sora si Karman oge jeung si Birma sarua. Sedangkan aki uag harita ngagoler we di hareupeun anu tiluan sare menikeun kakerek nyegrek. Nyerekna mangsa alam teu karasa bray panonopoe harita kaluar tina tempat nanyaangan buana panca tengah anu endah. Manuk-manuk rarecet dina tatangkelan di luareun guha haliber barungah bisa arulin jeung pada baturna masing-masing. Aki uag harita ngunial hudang nampa muridna masih kena diuk perjeng sidakep nyarengeh seuri lantaran kacidak bungahna. Saterusna aki uag harita ngadegetan kana cai. Manehanana harita si beungeut. Sanggeus kitu mah balik deui geek diuk di hareupeun si Barong, si Karman jeung si Birma. Geus ayeuna mah bentakeun euy. Bisi ranjeun deka cai jung ka ditu. Si Barong harita mukakeun dua panuna si Karman oge sarua, si Birma oge sarua. Sanggeus kitu mah nu tiluan teh cing laleos. Dia memang dipeting kene oge hayang ngompol tapi ditahan lantaran bis nyarekan aki uagna. Sapada di pancuran atawa ti cai, si Barong, si Karman jeung si Birma balik deui gek diuk dewe dina urutna tadi. Ayeuna Aki dek ngocorkeun ilmu ka Andika. Mitina mah dek ka si Barong heula. Sok diuk di dieu Barong. Ajen Karman Birma saksian dulur Andika. Sok bisi kumaha odam. Si Barong teh da langsung nyamperkeun ka Aki Uag saterusna mah harita diuk di hareupeun Aki Uag. Gasa harita
tersar tina dua dampalengan Aki Uwag ngaluarkeun tenaga lapis dikocorkeun kana tonggongna si Barong. Ngocorkeun kakuatanna aya meureunana kana 15 menitna. Sanggeus kitu mah harita Aki Uwag nitah si Barong sangkan diuk dewe dina tempat yang tadi. Saterusna si Karman oge sarua, si Birma oge sarua. Ku si Barong bisa karasa yen kakuatan dina badana geus ningkat beda jeung dina poe kamari. Jigana teh geus aya kana mati keleun kakuatan teh ngaronjat. Sanggeus Aki Uwag ngocorkeun kakuatanna ka si Karman jeung ka si Birma. Ok Aki Uwag harita. Ilmu rawa rontek memang can beres kabeh. Kakarasa tengahna ku Aki diasupkeun kana badana anjeun. Butuh waktu kana 3 poean deui. Dakuhana kitu jeung andika teh latihan ilmu silat deui. Di darat jeung dina jero cai latihan ilmu silatna. Cung kaditu. Si Barong, si Karman, si Birma teleda langsung keluar ti guha. Saterusna mah harita latihan ilmu silat. Masing-masing hut headway di buruan atawa di deketeun guha. Si Barong memang teu loba tatanya, si Karman jeung si Birma oge teu loba tatanya. Dina waktu latihan ilmu silat memang karasa pisan. Karasa kakuatan teh ningkat, limatikeun jeung nu kamari. Ogo we. Si Barong mah lamun loncat we luhur pisan. Si Karman oge lamun loncat teh luhur bisa nyeruaan kana tangkal kai. Malahan mah loncat kana tangkal kelapa mah wah sakedeungeun. Ku bakating ku hebatna kakuatan si Barong, si Karman jeung si Birma. Sabadana latihan di darat, sabadana latihan ilmu silat di darat, saterusna mah harita arindit kawahangan. Kecebur harita. Harita latihan ilmu silat di jero cai. Manehana harita bukbek we nenggelan kana batu. Batu nu tenggel teh langsung bubuk langsung ka bawah palit. Latihan ilmu silat di wahangan nepikeun ka wanci sore harita. Bakating ku naon, bakating ku teu inget kana waktu nyaho-nyaho alam teh geus burit deui. Ongere tereang di sarada patembalan jeung para baturna mentak larjing metak waas. Si Barong, si Karman jeung si Birma geus balik deui, harita oge geus asup ka jero guha. Ari aranjeun geus dahar apa geus euy atawa acan? Si Barong, si Karman jeung si Birma harita teh silih reret. Acan Gi. Dan dahar bakating ku resep latihan silat jadi poho kena dahar. Dagas adu hari acan dahar mah. Sokarnya dahar tah. Wake geus dipangeuleumkeun lauk sok ta. Laukna aya ta genep siki 2 sewang we cukup. Aduh nuhun pisan tuh Ki Nyai. Nuhun pisan Ki. Nyeueun bisa teh Ki. Si Barong, si Karman jeung si Birma harita celebak bae ngadaran lauk menikeun ka cacamuilan. Pasugri para wargi panjang namang saalam dina ieu carita teu kacaturkeun urang kocapkeun. Si Barong, si Karman jeung si Birma teh geus beres we narima ilmu anu disebut ilmu rawa rontek teh. Anu tiluan harita aya di hareupeun Aki Uwag nina wanci isuk-isuk harita. Pok Aki Uwag cumarita. Ilmu Aki anu disebut rawa rontek teh geus beres dikeun ka ajeun tiluan tah ayeuna mah urang uji heula euy. Urang uji eta ilmu teh. Aranjeun kabeh jiga nu macan apal kumaha carana ngendalikeun eta jurus teh. Ok ayeuna mah urang kaluar di jero gua, urang buktikeun heula ieu jurusna bener-bener nempel nerap ka andika tiluan apa atawa henteu. Aki Uwag harita lempang ka buruan guha dituturkeun ku 3 muridna. Sabada aya di buruan guha dina kalataran anu lega harita. Aki Uwag nangtung sosoranganan sedengkeun si Barong, si Karman jeung si Birma mah parancun nangtung ngajajar. Jantung mah jantung ratu tetunggulan sok bisi eta ilmu teh can nerap ka dirina. Lamun teu mah disapatkeun leungeun sok bisi we eta ilmu teh henteu balik deui leungeunna henteu nepung deui.
Sok serang Aki Barong. Uragan jurus tangan gempur Andika. Buntungkeun ieu leungeun Aki sok buru. Si Barong telah leda, rakata kareta ngagunakeun jurus tangan gempur. Sileng si Barong harita luncat saterusna mah hiuk. Leungeun katuhna harita ngablesur kana naon kana leungeun katuhna Aki Uwag. Labah sikuna harita teu asa-asa hiuk jobet bletok harita. Leungeun katuh Aki Uwag harita ngebletok. Saterusna mah ngaplek bae harita. Aki Uwag memang ngerasa nyeri manehanana oge. Ku ngabletok teh memang nyeri. Tapi teulilah harita. Leungeun Aki geus potong ya, tingali geus ngaplek. Tingali sakedeung dia bakal alus deui. Itulah bener ceritaan Aki Uwag teh dina waktu nu gancang. Rat eta leungeun anu ngaplek teh jadi alus deui. Aki Uwag ngusapan leungeun katuhuna pelbasikuna ku leungeun kencana alus deui we harita. Si Barong harita melotot, si Karman si Birma oge asa teu percaya kana panenjona. Lah ayeuna mah make bodog euy, make bodog. Aya weh bodog, yok tiangan. Asa aya teh teh bodog. Aya ki ieu bodog mah ieu. Sok atuh kumaneh Garman. Sapatkeun beheung Aki sok buru. Suku atau mana welah pilihan. Si Karman penasaran nya nu antuk mah harita syurelat. Si Karman harita ngajurelat saterusna mah eta bodog teh. Bodog panjang nu seukeut teh harita disabatkeun kana beheungna Aki Uwag. Sok sanajan berjeng asa-asa tapi da diparentah sok bisi we kaburu ngambek Aki Uwagna. Gitu da eta aki-aki teh lamun teu diturut sok nyarekan sok ambek-ambekan. Siat sat. Dina waktu nu gancang harita beheungna Aki Uwag sapat ku bedogna si Karman. Kelutuk eta sirah teh ngagubrag ka handap. Barajeng ngagubragna sirahna Aki Uwag kedabut. Badan Aki Uwag oge sarua harita meubet kana taneuh. Cer harita dina ti korona Aki Uwag teh mancar getih harita kaluar getih dikalwatireun. Ugue si Karman ngageter, si Birma oge ngageter. Anu tenang teh si Barong mah ngarasa tenang. Lantaran boga keyakinan yen Aki Uwag teh bakal hirup deui. Cing Karman, Birma tong ngageter kitu sia. Deulekeun we Aki Uwag teh bakal hirup deui, tingalikeun deulekeun sia. Dina waktu anu gancang, Kerjet. Aki Uwag harita ngerejet palabah indung sukuna kekejet. Saterusna mah harita kujungkung we badan Aki Uwag teh udang deui. Sedangkeun sirahna mah harita aya di handap. Tapi eta sirah anu buntung teh harita cumarita. Ya deulekeun ku sia ya kadeuleuleun. Dewek masih kena hirup ya. Masih kena nyawaan. Geus pae hirup deui gitu dah kekuatan ilmu rawa rontek mah. Mun geus pae teh hirup deui. Siap kalayang sirahna Aki Uwag harita ngalayang saterusna mah harita nempel deui kana tempatna kana beheungna. Sat cerak harita. Dua leungeun Aki Uwag mantuan nyeklan sirahna dipas-paskeun. Dina waktu nu gancang oge sirahna Aki Uwag geus nempel deui geus rapet deui. Malahan mah urut tatuna harita diusap ku dua leungeun katuh jeung kencana. Sat. Tapak bedog teh harita lita dina waktu harita. Si Barong, si Karman, si Birma ngerasa kaget atuh da. Jeung di ngerasa sugemaha teh manehanana pan geus mibanda eta jurus anu disebut jurus lawarontek teh. Tang tue manehanana oge bakal bisa ngalakukeun tindakan anu samodel Aki Uwag. Ayeuna mah ilmu anu geus kacangkeun geus kacangking ku anjeun. Kudu naon, kudu dicobaan.
Da ilmu anu ku age geus disalurkeun kana badan Rajen teh memang geus ngaji ada wajan. Oh, tak gitu. Jangan nu teh heula ayeuna mah anu bakal nyapatkeun leungeun si Barong heula soklah Andika Karman. Oh, ku Andika Karman ku anjeun Karman da leungeun katuna si Barong teh sapatkeun sok buru montong loba hulang-hulang kitu aduh. Tewani guru. Ulah teu wani. Kudu wadi euy. Lantaran mun teu dicoba bakal daun, bakal cilaka gena. Si Karman harita tuani ngalakukan tindakan sakumaha parentah aki uag. Lantaran sieun ku si Barong geus apal kana adat pasipatan si Barong. Tapi sok sanajan sieun si Karman harita ngadeukeutan ka si Barong pok harita. Hampura Kang ieu mah, saja nguji ieu mah. Nya. Ulah sampaikan ka hambak ieu ka kuring kana yo. Sok lah. Ulah mah moal ngambak moal, sok ke Nya Karman. Si Karman harita ngadeukeutan ka si Barong, teu asa-asa harita leungeun si Barong memang harita teh diangkatkeun ka luhur. Saterusna mah harita sieu teh yuk eta bedog teh ngablasorkeun bisa harita kana leungeunna si Barong. Kelenceng harita. Leungeun kato si Barong harita ngakelenceng deukeuteun sikuna, henteu adi palebah sikuna mah, tapi tengah-tengahna we harita. Kuprak eta leungeun teh ragrag ka handap. Si Barong harita sumengeurnahan ka nyeri, getihna harita ngucur nepikeun ka ragragan ka handap. Aki uag harita pok cumarita. Rasana memang nyeri Barongnya, tapi sok ku Andika kendalikeun. Ku Andika geurenteskeun dina jero hati yen eta leungeun anu ragrag teh nepung deui. Si Barong harita ngendalikeun leungeunna harita anu geus ragrag ka handap. Dina waktu anu gancang siat-siat eta leungeun anu geus buntung teh nyamung deui. Sat. Dina waktu anu gancang harita leungeun si Barong geus nemu deui. Si Barong mantuan ku leungeun kencana sangkan tapakna eueuh. Bener we. Dina waktu anu gancang harita tapak leungeun anu buntung teh lita deui we dina pada harita. Si Karman harita menikeun ka bolotot si Barong harita suka jeung bunga. Ilmu kasaktian dewe geus geus ningkat, jurus lawaron teh geus kapibanda. Kadiekeun eta bedu Karman dewekeun nu bakal nyapatkeun beung Andika. Si Karman harita kaget si bieu geus sarua harita. Sieun maranehanna mah sok sieun, lamun disapatkeun beung atawa leungeun henteu baradik deui, henteu nemu deui. Tak kitu kasinan si Karman jeung si Birma dina waktu harita. Siat kap. Trila eta bedog teh anu diceklan ku si Karman teh harita geus pindah dina ceklan si Barong. Montong sieun sia da bakal alus deui, cing percaya ka dewe. Surelat harita si Barong surelat harita mah si Barong ngagunakeun kacepatan anu luar biasa. Siat jamprung harita leungeun kato si Karman ngacemprung. Siat jamprung leungeun kencana sarua ngacemprung tina puhuna ngajemprung teh. Eta mah getihna buatkeun ka ngucur si Karman harita ngagoak. Kulantaran nyeri kedebut si Karman harita mebeut kana taneuh. Si Birma harita menikeun ka molohok malahan mah manehna destek ini dek lompat. Tapi aku uag harita ngajerat nyeklan kena badan si Birma. Rega banda bade Birma. Pondong ini aduh ari sia deuleukeun heula deuleukeun. Si Karman memang can paragat nyawana, manehna masih kene sadar. Turila antarana si Karman boga kawani, ujug-ujug boga kawani we pokona mah. Nu antuk nama harita si Karman teh diuk. Leungeun katuh jeung kencana harita aya di handap di deketeun dirina. Leungeun katuhna nu puntung aya di deketeun leungeun katuh nu buntung. Trila sat-sat eta leungeun anu buntung teh kusorangan harita nyamperkeun sat celak kalita nemu deui kana tempatna masing-masing. Terus si Karman harita direret beki dilate beki alus
anu antuk nama biasa baik normal deui ngan tapak nama aya keneh ulangan kencana si Karman diusap anu palabah anu buntung teh dina puhul leungeun anu katuhu saterusna mah lita deui seperti biasa leungeun kencana oge harita diusap ku leungeun katuhuna lita deui seperti biasa. Ahai kula ayeuna mah boga ilmu nu disebut rawan teh koy barong si Karman ngagagak seuri lantaran suka jeung bunga leungeun anu buntung teh alus deui kitu teh mah berarti jurus rawarontek teh geus kapimilih ku dirina. Waktu sana parantos siap komdangu jeung kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.